Salamet henteu aya halang rintanganan naon berkat pidoa ti para ibu sareng bapak sadaya. Kalayan dipetembayan ku ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelis Repi oge nu kasep tiap ade tingali mama hidup bager indung hidup anu salila 8 bulan ngakandung hidup dina dinten ieu pisan hidup diecakeun ku jantan Ibu Rama lain bae teu nyaah nu jadi indung bapak kanu jadi anak lain teu deudeuh kanu jadi anak geulis kase ngan hidup ayeuna geus jadi kulawarga leutik ibu jeung bapak ngan bisa ngadoakeun mugi hidup diparinan kamulyaan dina nggone rumah tangga ngan bager syarat keur menang kabagjaan teh gumantung kana ridona ibu sareng Rama ridona Allah ridona Ibu Rama murkana Allah sami murkana Ibu Rama lakuning sinembah wong atuh karo geulis kasep ari indung teh tunggulna rahayu bapak takalna daraja mertua dan harkat daun-daun nu satutur ka hade kasep ade oge ning Repi indung hidup anu dipika cinta ku urang lakuning sinembah wong atuh karo ari indung tunggulna rahayu bapak tangkalna darajat mertua dan harakat daun-daun nu satutur kahade sing waspada kabaraya anu sok moyong muji kabisana tangkalnya kulit asih anu tuh nepi ka kiwari moal leeh ku poe geulis moal luntur ku usum sumurup di kalbu ibu sumarambah dina mana Rama ade oge Rifa Allah Ta'ala moal ngahampura ka jalma anu goreng ka ibu sareng ka Rama oge ka mertua doraka acak-acakan cilaka dunya heran kiwari hidup masih bagja nikah hidup disaksian ku Ibu Rama hidup dua-dua nganitip ka ade sareng ka Repi indung hidup ulah dijieun babu indung hidup lain babu indung hidup ulah dijieun babu lajeng Rama hidup lain pacakar nu kedah nyumponan kahayang jeung pangabutuh hidup doa ayeuna Repi sareng ade tos lain tadi enjing hidup ku Ibu Rama disebut anak ayeuna sabada hidup di rapalan hidup disebut sanak arsanak teh lian geulis kasep sanak anu kedah tiasa mulang tarima tapi yakin urang nu jadi anak moal bisa ngabales kana kasaya nu jantan Ibu Rama ku kituna ya ka Repi ngadegeulis ade oge ngadeg sayang caketan ibu hidup geura nyaluuh dina pangkonan indung hidup suhunkeun karidhoana neng ka mamah nyalira bismillahirrahmanirrahim mama hapunten tangke tung hari wajah selapa terkadang dandang kamu ya Allah ya Rabbi parinan kebahagiaan Gusti pun anak sapertos Gusti marinan kebahagiaan abdi nu janten Ibu Rama
cedeku geus pebukit dua pinarengan kabagjaan sun kanan kiri sepuhna kasep geus lahir kaneng batin tapi tilaning hati tubuh seu nanjung repeh rapi ting trim asih mangga diusah gugah sayang mamahna ditangkep neng ade mamahna ditangkep di Sudbagen lajeng geser karama pamugit duaan pinarengan kebagjaan lahir tumah kaneh batin tapi tilaning hati mangga ramana ditangkep geus kasep balebat kebat saliwat sakolepat tanding kilhat hidup tos anjau kajugjugan nyun kenjian pidoa ka ibu Rama kalayan dijajab cai soca kabing beral anak ing mugia hidup ginurang baca Bismillahirrahmanirrahim mangga senget satos tadi senget lajang nyerena disenget deui bagat getas harupaten ureh hurung nancur harupat seket lebah disenget rohai senena getas harapan salajengna ngagedurna seuneu teh ngagambarkeun ngagedurna amarah lajeng nyere dilebetkeun kana cai dina lebet kendi hiji tawis sangkan jantan istri mugi tiasa marinan kesejukan kanu jantan caroge ku basa-basa anu sae lajeng didaya endog teh lambang kasucian oge ngaharepkeun mugia hidup doaan enggal diparingan bongbongan endog ieu diijab nangga endog si jagung geus mepestina pecah mangsana saparantosna pepes sampean Kang Ade di kumah mangga atos di kumah lajang dibersihan di elapan ieu teh hiji tawis nu jantan istri nuju kumawula kanu jantan caroge
gugahkeun bismillahirrahmanirrahim. Aya kendi si beheung panjang ngagaduhan liang nu penting mah liangna cekap keur nyimpen bager simbol siloka dia mana hidup ke rumah tangga hidup doan kedah tiasa ngeureut neundeun basa kerenna hidup doan kedah tiasa nabung mangga tangtos tangketa rumah tangga hidup mayunan masalah-masalah utamina masalah keuangan tolong sayang kaluhurkeun eta anakna kahandapkeun digoyang nah wios goyang goyang goyangkeun ngagoyang wios rek nu ngagoyangna keun si nagepor si ambu sareng angkat ka luhur kahandapkeun wios goyang tuh angkat popeskeun di dua tilu alhamdulillah hatur nuhun mangga linggih gelis cep ade linggih neng salajengna urang teraskeun kana acara huap lingkung di mana panganten bade dihuapan kunjatan Ibu Ramana jatuh rami suka ati galau merah suka sari panganten membaca surati di pencerung ku kadang rek dengket eta akad nikah dileut gelis digenjot gembira tambi betah eta tumanina pangantin tawa kemoto pangantin jauling eta mata lucu ketinggal tuh anjing huap lingkung huap sara parantos atur nuhun mangga bapak linggih deh lingkung bersiling hus eta montong geruh ruhai mata marah papayun-payun lajeng sanguna dituangkeun nah sip bismillahirrahmanirrahim hiji telu gol masuk dituang gelis nah nuhun anu eta huap lingkung gerasiling talikung anu eta huap
kasihan waduh mangga neng ada gelis neng mangga ngadeg sayang neng Repi nah cepeng ping ping hayamna cepeng nah tarik neng ulah eleh neng Repi awas siap hiji dua kaluhurkeun mama dedek kenging ageng cep adek mangga atau nu ageungna simpen anu alitna dituang sasarengan bak hayam jamani dicepeng wani-wani bak hayam jamani dicepeng wani-wani nuhun saurna eta mawa rezeki nyaeta hari ring batin anu teu tiasa kaucapkeun mung saukur kalambangkeun eta bisa nah di dieu aya beas kumaha cenah beas teh lambang kanggo nyubadanan lakuning hirup urang laras lajeng aya koneng anu siksikan koneng temen koneng kumaha sakan hidup temen wakel dina mayunan galura rumah tangga oge teman wakal ibadah ka Gusti nu Maha Suci ditambih artos nya cep artos teh lambang dunya barana anu janten salah sahiji syarat kanggo ngaraharjakeun kahirupan sadayana teh museur kana kecap hurip eta sangkan hidup hirup hurip salalamina amin ya Allah ya rabbal alamin ayo derah urang kawitan mugi Gusti nang tayungan mulunggung jalan rahayu ngombat jalan ngara Rabi awalnya tepung rasa mas kata si lahir batin di patriku akad nikah tingkri masih hati Rabi wer mangga sawelkeun hidup kinan jalan baca tepung Rabi jatuh buka halikeun pawit entep tetep tepung rasa dumeling ase mandi iri ase teatrin lahir batin masih teu aya are tawur percaya nang pura kejang keranjang kawangi dilukas lambang kehemat tutunggu
jajaran kujang kemben keturunan gelis dedek kasih sing setia sing sepuh selumita gelis kekemben saksina nya lampah ingkang sorangan kujang kemben tuturunan tampi ku hidup tuaan ayeuna geus dipasrahkeun kujang lembut tuturunan gelis tapi ku hidup duaan bab amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan nyawarkeun ngatabong artosna urang awurkeun awur artosna urang basihkeun awur urang basihkeun awur artosna urang awurkeun alhamdulillah eta artos niseur kitu teh lala aduh panganten bade nyawer lajeng bapak opang itu bade nyawer sareng ibu kada gelis nah dikual-kual walku urang sawerkeun eta kual artosna urang basih bari ngual bari disawerkeun ambe tereh sok ibu mangga nyandak sambil sakedik nyawerkeun anak ibu dipunten abdi nyonton gitu dah kual tah awas ulang kana taman enggak bapak sawerkeun urang sawerkeun awur atosna urang awurkeun nah lempar hiji awas ka direm awur bapak si bapak teh acan masihan sodako ayo bapak dina pesak entau nyanak nu dilebet dina pesak aya we sabar los 5 juta ge urang sawerkeun nah sok bapak hajat bade sunkeun pak urang dironkeun pak urang dironkeun mohon sakedap anu gaduh puluhan ribu ngalironan ang lengser nganggo pangrawit nya kaum parawit kanggo nu di panggung bapak diridokeun sok enggak sawerkeun kanggo Jepang kanggo di luhur sok hiji awas 2 3 1 2 3 eta anak jeung bapak parebut hatur nuhun
Alhamdulillah.